Para mitra nu sami-sami ngabandungan dongeng mangga dongeng urang teraskeun deui carios naon cenah mangga gelebugna angin rawa onom. Kagambar dina ieu dongeng para mitra kumaha-kumahana. Nu aya patula patalina sareng wilayah nyaeta Ciamis rupina nya. Banjar kaditu para wargi kalakbok rupina ka mana tanya aduh ke Pangandaran rupina nya. Mangga atuh para mitra di mana daerahna? Mangga atuh. Ieu we para wargi sadaya Bandungan ieu dongeng ayeuna di mana Irawa Onom teh. Jan dina carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ieu dongeng para mitra sadaya seueur narasi para mitra teu seueur dialog. Atuh mangga ku narasi ataupun ku gambaran tiasa kagambar kumaha salesna naon nu aya patula patalina sareng rawa onom. Gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-72 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia kumadaramang sadayana, alhamdulillah. Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna ningkat bagian ke-72. Mangga para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui. Di hiji patempatan anu kareh ku nagri Pulo Majet. Haritat mun meureun di pendopo teh mah di pendopo keur ngayakeun sinewaka, ngayakeun babala gempagan ngeunaan kajadian-kajadian nu tumiba. Maklum ari di pendopo teh sora-sora ti luar teh meuni jelas na kitu. Tapi sok sanajan teu jelas ge hawar-hawar kadangu. Bosora sato-sato cai maklum nagri Pulo Majeti dilingkung ku situ anu sakitu upluk aplakna. Nung cenah ceuk manusia maka telah na teh nya eta rawalak. Ari katingali ti Pulo Majeti mah situ anu kacida endahna para gilalayara. Tangtu we sora sato-sato cai teh kalan-kalan atuh kadangu di eta patempatan. Bon kitu deui manuk-manuk anu halali berat disarada dina tangkal nu aya di luar. Karita meuni atra tetela kadangu ka eta patempat. Kangjeng Raja anu katelah nyaeta Prabu Slangkuning Anjeuna Biantara. Memang kaula teh siga nu dengdek topi. Siga nu dengdek kana kapentingan manusia batan merhatikeun kapentingan dedemi. Tapi anika ge kudu ngeuh. Anika kudu nyaho yen mana boga perasaan kitu oge. Ulah salah yen urang teh ayeuna bae disebut bangsa ono. Da apan baheula nama urang ge sarua we bangsa manusia. Malah ari ceuk kaula mah urang ge ayeuna tetep bangsa manusia. Ukur urang galuh we nu nyebatkeun urang bangsa onom. Kahiji alatan moyok ka kaula. Nyaeta tina asa jujuluk kaula teh Prabu Anom. Kumaranehanana dipoyok jadi Prabu Ono. Kaduana alatan jiga aya bedana. Maranehana mah aya di alam nyata, ari urang cicingna di alam goib. Dabongan baheulana milih pindah jiga kieu. Tapi sanajan kitu jalan pikiran urang, adeg-adeg urang, kaperluan urang tetep teu beda jeung manusia. Mun bangsa dedemat-dedemit jiga nu boga kawajiban, nyaeta tukang ganggu ka manusia. Apan urang mah teu kitu. Ukur manusia nu ganggu ka urang bae, nuku urang diganggu. Ari hirup nama nafsi we. Nya urang ge teu hayang ganggu. Urang ge teu hayang diganggu. Saur Kangjeng Prabu Slangkuning. Saterusna Kangjeng Prabu Slangkuning nerangkeun yen sabenerna inyana teu hayang-hayang teuing ngagegedekeun permusuhan atawa ngayakeun pacengkadan
jeung urang galuh. Kamari-kamari inyana memang rada kasigeng. Dumeh urang galuh kekeh peteukeun hayang nyaatkeun ranca. Ngan sanggeus bangsa manusia nu ngaluatan cenah katingali ku manehna Raden Jakabantangin nerangkeun. Padahal eta manglendra yen bangsa manusia nyaatkeun ranca teh akibat butuh ku pangupajiwa. Harita Kangjeng Prabu Selangkuning anjeunna nyaritakeun yang sanggeus panggih jengaran Raden Jakabantangin nu padahal eta manglendra. Nerangkeun manglendra teh ngeunaan aya patula patalina cenah nyaatkeun ranca urusan pangupajiwa. Prabu Selangkuning rada mere omer sok asal manusia sanggup ngajaga weteuhna bumi lam. Kaula menta pasarata. Heug bae alam diropea sok asal manusia kudu sanggup nertakeun bumi lamba. Sanggup ngertakeun bumi lamba, kaula teu ridho lamun dina ngamangpaatkeun alam. Manusia ukur bisa ngaruksak tapi teu daek miarana. Eta syarat-syarat anu hartina mah diajukeun ku kaula. Yeuh, teu meunang ngaruksak alam, tapi kudu daek miara. Lamun kekeh peteukeun manusia karesepna ngaruksak alam, nya ku kaula bakal dibalas ku karuksakan deui. Kitu atuh hasil babala gonjangan kaula jeung hiji jalma nu katelahor Jakabantang. Saur Kangjeng Prabu Selangkuning ngadangu kasauran kitu cedok patih wirabangsa nyemah. Namun Gusti, kasabaran bangsa dedemat dedemit teu sami sareng urang kaula nun Gusti. Wayana perjanjian sareng aturan tetela ari bangsa dedemat dedemit mah ngarasa kaganggu kaula. Bangsa dedemit juri jarian kayaning bangsa eta nu kararitu mah pokona mah hartos nama nganggap yen urang teh sabar teuing ka manusia. Kitu nu mawi oge kaula. Saur bangsa dedemit manusia geus haraka hayang kumawasa ka alam ku jalan ngagunasika. Contona bae dina tarekah nyaatkeun ranca. Cek patih wirabangsa keun bae cek kaula oge. Ayu we ayeuna mah urang Bandungan naon-naon nu jadi kahayang bangsa dedemit. Lamun pamenta napi kahartieun, piraku urang oge teu bisa mere omer kamaranehanana. Saur Kangjeng Prabu. Harita Kipatih wirabangsa para mitra langsung ngaatuh suel tepus cariosanana. Namun panginten Gusti Prabu, jisim abdi cacarios kieu sanes bade bahaka salira kau. Kabisaan pisan. Salira kedah uninga yen ti jaman jisim kaula janten bangsa manusia di Karatuan Biratakarta nu aya di lembur parakan muncang. Jisim kaula teu weleh panasaran. Saupami gaduh kapanasaran teu weleh ditataroskeun ka dampal kaula nu Gusti. Cek patih wirabangsa sanduk-sanduk. Kangjeng Prabu ungut-ungutan tanda ngartos para mitra sadaya. Kaula ngarti. Kaula ngarti jeung kaula ngarasa bunga. Bunga amarawata suta bunga kagiri-giri. Sabab saestuna pisan bawahan anu ku kaula dipibutuh teh nyata bawahan nu teu asal ungut-ungutan satuju kana omongan raja. Lamun bawahan anu asal satuju kana omongan raja, eta teh bisa matak bahaya. Lantaran aya kalana raja oge bisa salah, raja ge sarua bisa salah, malah mungkin loba salahna lantaran ngarasa kumawasa. Aya bawahan kaula anu bisa ngoreksi raja kaula teh ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri.
Sabenerna raja ge kudu diaping. Raja kudu dijaring ku rupa-rupa kawaspadaan. Omongan bawahan kudu didenge sabab eta salah seji ciri dina ngajaga kawaspadaan. Saur Kangjeng Prabu sabada ngayakeun babala gempagan teh. Isuk pagetona Sinewaka teh dituluykeun. Nu ayeuna mah Kangjeng Prabu Selang Kuning bari ngogan para raja siluman-sileman. Ngan hanya kasalian ti aya nu taat kana pangogan tapi teu kurang-kurang nu baha. Teu daek narima pangogan. Marehna armungeun ngayakeun Sinewaka cenah kitu. Malah harita oge kadangu atuh rombonganna para siluman-sileman teh jiga nu geus nyamperkeun ka eta balairung atawa pendopo karajaan Pulo Macet. Para wargi anu mulia, atuh puguh bungah para mitra Kangjeng Raja. Ngan sok sanajan kitu kulantaran aya cenah anu teu daek diogan. Malah Kangjeng Raja tumarosa ka Adipati. Harita teh para mitra Adipati Rangga cenah para mitra sadaya ditaros. Ngeunaan anu aya saha sabenerna anu teu daek datang. Lain Dipati Rangga. Saha-saha bae nuang kelang kana pangogan kaula teh Rangga. Saur Kangjeng Prabu. Atuh Adipati Rangga nataan kaum siluman-siluman. Nu teu daek milu kana eta Sinewaka. Mawi kaula nun Gusti. Salira ulah rengat tinggali. Aranjeunanana tos wangkelang. Teu kersa diogan ku Kangjeng Prabu kaulan. Namun sok sanaos kitu ulah rengat tinggali. Sok sanaos maranehna wangkelang ka urang. Memang aya di antawisna wangkelang ka urang. Di antawisna siluman babakaur, siluman lentah, siluman kungkang, siluman cocodot. Sareng rupi-rupi siluman nu kumawasa ka sato-sato aralit. Kitu diantawisna Gusti Prabu. Namung upami ku urang dititenan. Ieu mah siluman-siluman maranehna teu boga kakawasaan. Tah, hartina mah ingkar tina perjanjian. Jeung de siluman-siluman dina ngoning mun bitotama geus pasti elehna ku umat manusia. Anu sieun ku umat manusia contona bae siluman kada. Siluman orai kisi jeung sajabana maranehanana teu sanggup datang. Kitu diantawisna Kangjeng Prabu. Namung ulah rengat tinggali saur jisim abdi oge. Da seseueurna siluman nu arageung mah pada nedunan kana pangogana Kangjeng Prabu kaulan. Ceuk Adipati Rangga. Nya. Eta mah siluman nu kumawasa ka bangsa hahamaannya. Nu kararitu mah. Aduh. Tapi teu nanaon. Kaula mah butuh cacarita atawa butuh menta penjelasan. Ti siluman badagna we heula kaula. Saur Kangjeng Prabu. Tur ari geus kitu mah Sinewaka dimimitian para mitra sadaya. Atuh harita ge barang geus kitu mah atuh memang para siluman teh ngarasa bungah kulantaran dibere kasempatan maranehna ngayakeun babala gempagan jeung Kangjeng Prabu. Malah sora siluman teh kadenge pating cakakak semua. Kangjeng Prabu harita teh cumarios deui. Syukur. Halus kaula ngarasa bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih ku datangna Andika diogan ku kaula. Kaula ngarasa bunga asa dihargaan kaula teh.
sabenerna kaula ngahaja ngumpulkeun para siluman, ngumpulkeun bangsa juri Gandarwa, bangsa juri Jarian jeung sajabana. Tatut dedemat dedemit liana kusabab kaula nampa beja. Yen aya di sawatara andika nu geus teu tukuh ngalaksanakeun perjanjian baheula. Tah ieu anu kaula hayang nyaho. Naon sababna bising aya ti sisi ti gigirna. Meureun hiji kajadian teh pasti aya pucuk ti girangna. Majah loba bangsa andika nu geus ganggu ka urang galuh tanpa sabab musababna. Tanpa sabab-sabab nu pikahartieun. Nah eta teh bener. Jeung naon anu jadi marga lantaranana. Saur Kangjeng Prabu, atuh barang geus aya kecap-kecap ti Kangjeng Prabu kitu. Malah sakumna siluman can aya nu nembalan sakumaha mistina. Lolobana mah ngajawabna teh henteu taog moal. Malah make jeung muter-muter ngasongkeun alasan-alasan nu matak teu pikahartieun. Malah kalaos ku Kangjeng Prabu mah jiga aya nu dikilungan eta teh para mitra sadaya. Atuh sok sanajan kitu Kangjeng Prabu oge anjeunna teu kitu bae terus nalungtik hayang nyaho naon nu jadi kasang tukangna bet aya kajadian sarupa kitu. Geus tangtuna oge cenah para mitra, moal aya haseup lamun eueuh durukanana kitu di antarana. Harita ya atuh Kangjeng Prabu tumaros malah aya mimiti nyarita teh nyaeta siluman monyet teh. Itu naon san disimangna mah. Teu aya palangeran nu dirempak nyun. Namun saupamina sekali-kali ngarempak, eta mah alatan teu kahaja we kaula nyun. Kitu nu mah oge. Dan hartosna mah teu dihaja eta mah kitu. Ngarempak palangeran deh. Kitu nu mah oge. Para mitra cek siluman monyet sakapeungak-ngak nguk bari sugerak segerok para mitra sadaya. Teu kahaja. Teu kahaja kumaha contona cing atuh siluman monyet. Andika bisa nerangkeun nu disebut teu kahaja teh kumaha cing. Kaula hayang ngadenge. Nu disebut teu kahaja teh kumaha cing geura jelaskeun ka kaula. Sangkana kaula leuwih jelas leuwih eces. Cumohon. Sewaktos disim kaula ngaros lapar. Nu ohara nu rumaos disim kaula matikan buah-buahan. Buka patani dan karena waktuna nu padahal dina palangeran buah-buahan nu kundisim kaula tiasa dia penting, nah, hartos nama nyaeta nutos asak kaleuwihi nun kitu mah oge. Atuh kumaha bogana ditambelarkeun nyemme ku jisim kaula sadaya eta buah-buahan tiasa dipetik nun itu mah oge. Cek siluman monyet. Nya meureun kitu mah meureun nu disebut teu dihaja kitu modelna. Nya kaharti ku kaula kaharti ai kitu mah. Ngan ulah dituluikeun tah sing sakul kalakuan salah mah ulah dituluikeun. Lantaran lamun urang migawe kasalahan terus dituluikeun bari urang nyaho salahna eta bakal apes ka urangna. Hanya kalwe siluman cocodot teu hadir. Padahal manehna ge ceuk laporan boga kasalahan nu sarua. Nyaeta malingan buah-buahan nu patani bari can karana waktu. Tapi naha siluman cocodot kikituan teh sarua alesanana teu kahaja. Saur Kangjeng Prabu lir anu nyarios sorang. Tapi tina sakitu alesan nu dijieun-jieun. Aya oge sabangsa siluman anu jujur ngasongkeun pamanggihna.
naon sababna maranehna wani ngarempak palanggeran. Malah mah harita siluman buaya anu nepikeun eta carita. Kaulah rumasa, ngasa ngabiasa bangsa manusia. Sabab maranehna boga rasa mokaha aya ngarungsak alam tempat cicing na kaula. Sabab maranehna kekeh kumake hayang nyaatun ranca. Kabaksa kaula mihulaan ngabinasa maranehna. Samemeh kaula dibinasa kung maranehna kitu. Cek siluman buaya bari satuluinan rangkeut yen bangsa manusia teh teu bisa disabaran. Disagigireun tempat buaya neangan kahirupan nana, dibuburak diabut-abut. Maranehna oge kacida kejemna, sabab teu kaop manggihan buaya teu weleh hayang ngaguna sika jeung hayang nganiat. Kitu, tah ieu laporan, syaka inget kaula mah, baheula ge jadi makhluk nu sabar. Tiba heula kaula mah tetep sabar. Dina neangan hakaneun leuwih loba nungguan nu ngaliwat batan ngahaja balang siar jika sakadang manuk nu aber-aberan ka jauhna. Sing saha nu cileureun ngaliwat ka palebah kaula eta hakaneun kaula. Tapi manusia teuing ku jahat, manusia teuing ku telenges. Teu kaop mireungeuh kaula, teu weleh ngaguna sika. Ayeuna tempat hirup kaula ge diruksak di saat nu mata kadeunakeun minangka malas patina. Atuh milangka malas patinya ku kaula nu ngahaja ngasrak manehanana. Kitu tah kasalahan aya di manusia nu mata ku kaula dibales. Kitu saur siluman buaya deui. Siluman lentah malah meleg-meleg cenah. Moanya tujuan manusia ngaruksak ranca. Sabab ceuk manehanana mun ranca di saat tempat hirupna bangsa lentah bakal musnah. Siluman lentah malah geus balaka cenah. Teu satuju kana eta kawijakan mah Kangjeng Prabu Selangkuning nu loba teuing ngelehanna ka manusia. Mere kasempatan ka manusia sangkan bisa nyaatkeun ranca. Sedengkeun cenah ranca teh tempat hirup manehna, terutama cenah eta siluman lentah teh. Harita para wargi siluman lentah milu uswe jeung cumarita. Ngaulanya nuan Raja Anyar di Pulau Majeti nu sakirana boga kawijakan nu tegas tina nang tayungan pangeusi rawayak mok. Cek siluman lentah tog nyaan para mitra sadaya manehanana togmol ngabandungan caritaan siluman lentah. Para pangagung Pulau Majeti pada ngajenghok. Jika Andika geus teu resep ka kaula nu keur nyakrawati ngabahu denda dieu karaton. Siluman lentah, saur Kangjeng Prabu. Muguh gitu pisan. Lain ngewa kangaran Selangkuning, ngewa soteh kana kawijakanana nu hengker. Sababongan leuwih bela kanjeungeun batan karahayatna sorangan. Sok pikir Prabu Selangkuning baheula kekeh kumekeh hayang dirojong salaku raja. Tapi naon atuh hamampu salira make hayang jadi raja. Ari nasib rahayat kieu-kieu keneh mah daya hartina nu matak tetep kaula mah ayeuna teh keur ngarepkeun Raja Anyar nu sarikirana sanggup ngangkat derajat rahayatna itu. Cek siluman buah, cek siluman lentah para mitra sadaya. Nyarita teu tedeng aling-aling, teu didingding kelir di sindang siloka.
Atuh para pangagum dina eta sinewaka beuki kaget we, malah teu kurang-kurang nu cengkat nemongkeun ambek. Waktosna para mitra sadaya